ayo. 3. Nina, ayo. Neng, ayo. Ujang, ayo. Aden, ayo. Udin, ayo. Asep, ayo. Tong lempang deket-deket teuing di kebun kimas sok aya nu nuturkeun naon ai maneh mun nuturkeun mah da aing ge hayang atuh ulah ngomong sagawaya si nanti di kamari popolana geus aneh besok-besok ge anu ningali si Neng sorangan cicing na tangkal bae seuri nganu soraan seuri soraan tama mana seuri irit kota mana soraan teh Kena naon, Kang? ya Allah Neng meni ujug-ujug gitu atuh Sieun nya. sama juga lain si Neng Masih udah kulit lain nih. Mang, dia si Neng kok kayak jelema Kebun eta mah baheula teh ya tempat nutup tugu. Lamun aya nu pripolhana aneh bisa jadi. bisa jadi naon ari maneh Bisa jadi sare. lain heureuy Mang orang tadi nempo mata nasi si Neng jadi ieu melong itu serian tuh teureun-eureun Wah, Mang, Neng balik ke imah. Si tadi ku kuring di telepon teu diangkat-angkat. Di WA centang hiji. waduh, mun kitu mah bahaya. bahaya naon ari maneh beak di sana Si Neng di mana Neng ada di suara si Tadi di mana? orang cek yuk kayak mana ayo Assalamualaikum. Nah, harurin ka imah urang ramen kieu. mana itu pernah naon Kurang naon? Emang kuring kunaon? Tapi tadi Neng aya di kebon. Di kebon? Henteu kuring kita tadi sare. Mang, mau neng sih mah berarti neng persehemat meureun. punca di mah lamun Neng lain jelema tong ganggu warga Sebenarnya kuring keur latihan jeung pentas drama di kampus. Oh berarti tadi tuh orang teh katipu teh gara-gara latihan drama. Nya, hampunten nya sadayana. Astagfirullah. Amang nepi karek nelpon ustadnya. Pelajaran anak ulah sok aneh-aneh di tempat nu jempling. jeung ulah latihan horor tanpa izin warga Nya, nuhun hampunten sadayana nya. Ngan hiji nu teroba, Naon? urang kabeh jeung ku neng.